bantuan mang kurang seorang lagi. Dua-duaan. Diciptakan kieu aing mah. Buat euy sakaburu maghrib Mang hiji deui Mang. Lain nangkanya ponge buah. Sombong. Anjir. Ini kuat serius gitu Jang. Teuing. Itu bisa ditanya pisan nih. Mang. Naon ieu? Kunaon eta we mun serius-serius teuing. Anjir. Keur ngabayangkeun ieu teh mah. Keur ngalian kieu. Bram. Tadi ieu geura. Tingali. Palingan teh nemalan. Palingan serius. Rek meuli mobil ya itu meuli mobil. Geus ngalian kieu. Mobil beureum. Ieu mang nu koneng mang. Tah ieu mang. Ira aya teh rek meuli mang. Ada kitu euy. Rek hayang mah ayeuna-ayeuna. Iya. Ayo teh ayo ayo. Masih connect nu anyar. Bisa kenal lah we atuh da anu anyar mah ratusan juta. Ayo. Ayo orang nganter lah. Ayo. Orang yang numpang. Diantar ayo. Di mana sih teh kasih nyaho wae? Iya di pasar. Tuh ih eta. Pasar mau. Ayo urang mah aya ieu babaturan. Tukang jual mobil. Gimana kan? Ah ya di ditu tinggal kontak. Bener sih teh. Heeh. Rek nu anyar rek nurut. Duitna. Ah ya tuh duit mah kada jeung eueuh na kumaha loba duitnya. Ayo ayo. Rek nurut. Nurut lah. Ayo. Sama tuh. Itu ya di mana? Heh orang ke telepon heula. Kalau ieu paroe kieu euy. Emang ieu mah rek hujan bro geus mendung. Moal ngilu atuh ah. Itu Aya nama Balik lu. heula itu popoean can dijahitan. Oh tuh bisa kabur hujan meureun karunya. Gawe lamun geus meuli urang ngilunya. Ya ada tenang. Atuh balik heula nya. Oh sok. Anjing situ balik lah. Siapa cumur? Nah, ayo atuh. capek tuh Cang. Anjing ngajauh keneh eta kumaha? Euy, asa capek ieu tetet. Telepon heula lah meninggal ituna jelema bisi eueuh anas jauh-jauh euy. Sia cumur aing cara rape kieu na kumaha sia menyiksa. Atuh kelanya orang telepon heula euy. 100. Halo, Mang. Di mana? Di mah? Eta aya mobil tuh baturan yang mobil. Aya, eta gua nanti rek kadinya. Ya. Siap. Nun, yuk. Ayo tuh aya di mana dak? Yuk, suka berhujan. Mang, ela. Naon? Sia. Kumaha lamun itu hayam dipencit heula. Anjing geus batur situ sok omongkeun wae. Diangkot ayo Bang, diangkot. Anjing. Kage lempang sakedeung. Mang atuh aya 100 Bang. Iya anjing, jeung berat di naon teh. Mana aya 100 anjing. Awas Capek Mang sekali elang Mang. nyeter naon deui atuh. Anjing. Aduh. Kuat bisa. Ayo duit tak kedeng deui. Ayo atuh kalah cicing. Geus deukeut naon? Kek duit tak kurang kumaha? Keun bae kurang saeutik mah baturan aing mah bisa kalem. Mikir pisan kok hayang. Ayo kurang saeutik. Apa nih dibantuan dia bae saeutik mah nganyuk bisa. Sabulaneun kitu. Ayo kagok geus nepi dieu burkeun. Daerah kurang bisa nganyuk. Loba gitu kan? Iya Mang, loba Mang mobil Mang. Iya ya. Tuh, tinggal loba mana tinggal milih. Nya. Ngukul warna lagi. Ayo atuh. Aya kitu si Mang. Ayo gerak. Ada ieu Mang. Mana sih si Mang teh, Mang? Anjing. Iya di dia ayo bro. Ayo. Kurang duit. Ayo Kurang sedikit pan ditambahan. Sabaraha? Ke tambah aya seutik. Ayo burukan. Duduk ceng. Asal walila pisan nih. Burukan nih tinggal ngeslobak ieu. Sehat? Alhamdulillah. Tah ieu baturan. Iya cenah yang ningali mobil. Oh mangga. Tuh, ieu loba mobil mah. Capek. Bade pangaos sabaraha? Saya teh nu bade Ieu anu mana? anu 80 leuwihan lah cenah saeutik. 80 mah iya Pak. Tah. 80 iya. Iya. Tuh. Sok tinggalian. Iya 83. Tuh, ya 83. Iya nu pada urang milu sakeluarga. 83. Sok milihan nah li batuan aing mah tuh da loba mobil lagi. Masa penempuan gitu itu. Tuh. Kana kalau enggak aing mah. Tuh. Aya sarua aya setiran. Aya. Tuh. Ya tuh pada langsung transaksi.
Sabaran we eta? Ini 83. Salapan tilu. Kurang kan kurang sih duitna. Kurang seetik mah bae. Bisa kayak kurang diomongkeun, kurang seetik mah da kababaturan ieu. Baik kurang setik mah kalem kayak kurang tambahan atau ditanyukeun ge bisa sok-sok buru. Cik. Ara. Masih tam. Tahu tuh, jadi beden mana ya teh? Oh, nu mana sok? Ini kabujang kuno sanes. Mang udah minum sana eueuh. Ya, iya kan tata rumput kan pami dihaja di poe di hujankeun. Oh, tuh. Jadi semakin tumbuh tanaman gel pami di poe mah. Jarang tumbuh. Iya. Sok buru duitna cenah. Mana duitna? Hari acisna kumaha di transfer atau tapi di cash? Di transfer. Kumaha kitu? Rekes, boga rekes. Cash mangga. Oh, Biasa. cash bisa. Sok atuh cash. Sabaraha itu duitna? Atuh. Di cash Ieu salapan tilunya. 83 ya. Tuh, salapan tilu. kurangan tuh. Biasa ieu teh mangga sok di kirangan. Jadi sabaraha? 82,5. Tuh, geus kurang lumayan, geus wani. Ulangan setengahna. Di bawah pasaran burukeun. Mang tuh hilangkeun ya atuh tong 82,5 lah. Barat. 82,8 bae sok. Mana sok hari kersana sakitu. Gaskeun buru. Duitna mana? Biasa. Udah. Gitu ya. Receh euy. Itu kayak 70-an. Sok bikeun kadinya. Emang 70. 70 cenah. Emang 70.000 ah. Sok sawareh deui atuh. Nah, hari gitu naon? Ieu teh hargana teh 83 juta. Heeh. Sana 83.000. Sok, bikeun atuh sawarehna deui. Asik. Kumaha ji? Ongkosna kurang saeutik. Kurang kan 80 leuwih. Heeh. Mang karep boga sakitu. Sabaraha eta? 70 ya. 70-an. Kirana ge pakinten 82 juta. Lain saeutik eta mah. Tuh lain ngomong ti tadi. Ai teu boga duit mah ngerakeun geus panggih jeung ieu. Kan aing tadi ngomong Allah kabeh kurang. Kumaha sih ya? Tadi ngomong kurang saeutik. Harga 83 gablag duit 70.000 nih teh. Ini ngulu rusak. Eta mah cita-cita Den. Orang boga sakitu atuh nu kumaha sih teh cungur? Beungeut aing ku si Mang Era atuh. Ngomong saeutik cenah kurangna. Boga tuh 70.000. Ing, kurang nagelin saeutik eta mah ayana nu saeutik lain kurangna. Era aing beungeut kitu mah anjing. Ya kumaha atuh Kang jantenna da ieu mah 70 mah teh cekap atuh da ieu mah 70.000 deui. Ah mah, kumaha we lah. Sok we uruskeun lah. Heueuh lah, we balik geus era sok we. Dasar penyu. Cicing tahu uruskeun lah. Kumaha atuh Kang? Da 70.000 mah teh cekap pada naon ge da. Pami 70 juta mah tiasa didepkeun panginten. Kumaha atuh nya Mang nya? Eta tos atuh jantankeun DP Mang. Tiasa teh jantankeun DP. Teu tiasa ada ieu mah 70.000, pami 70 juta mah tiasa. Anu mah tos awih jik. Meserna mobil mainan anu ku remote nya, anu ngangge baterai we anu mah nya. Tong ieu teuing cita-citana nya. Aya teh acan kaya Menawi teh tiasa Mang ku ieu DP jantankeun DP. paling kita meserna mobil remote nya. Sok uyan. Nya teh Mang. Nuhun Mang nya. Mohon mana. Anjing, sugan teh meuli mobil teh bisa ku DP sakieu nya Ini teh bisa, ieu mah da baheula mah bisa.